Falau ra'athu qabla tamami tis'i bi zamanin yaliku an haidin wa tuhrin fahuwa haidun wa illa pala. Berarti lamun aya sajamaneun haid nyaeta 15 poe 15 peuting, 8 tahun kurang 15 poe 15 peuting masih dihukuman haid. Ngan lamun kurang tidinya nya, kurang 16 poe atau 17 poe eta teh teu dihukuman haid bahasana wa illa fala. Ari wa illa fala teh lamun kurangna 17 poe kaditu berarti 16 poe 17 poe kaditu kurangna tehnya kaditu teh maksudna mah beuki ngora gitu. Tah eta teh teu dihukuman haid. Berarti lamun 8 tahun kaluar getih dihukuman haid teu? Henteu saur dina ieu kitab. Titik. Adik orang mah kakara 8 tahun keluar getih baru dak SD nih haid ieu teh. Padahal mah saur dina kitab ieu mah sanes haid. Naon atuh? Istihadah getih penyakit. Titik. Wa aqallul hamli zamanan sittatu ashhurin walah gotani wa aktsaruhu zamanan arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu ashhurin. Tah ayeuna pindah nyaritakeun anu hamil. Zaman hamil, waktu hamil, pangsa eutikna anu hamil teh waktuna nyaeta 6 bulan jeung 2 kedeung. Naon 2 kedeung teh? Kedeung kahiji jima, kedeung kadua adus. Ari jima sok sabaraha menit? Cukup 1 menit? Anu tereh 1 menit berarti nya. Aya nu sajam. Sajam atau sajam. Jima cekap sajam. Jimana ieu mah sanes nu sejena nya. Anu sejena mah bisa sapeuting. Taruh we panglilana sajam kuateun ieu mah nya jimana. Jima sajam, adus aya adus mah da sakedeungnya 5 menit dia beres. Adus 5 menit atunya. Sajam we dililakeun nya adus sajam ami babari ngitung. Berarti 6 bulan leuwih 2 jam hek ngalahirkeun. Tah eta teh tos tiasa disebat hamil anu sampurna nya. Maksudna kumaha? Maksudna kieu bisi aya nu kawin bulan Januari kakarage 6 bulan leuwih 2 jam hegeus ngalahirkeun. Contoh, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bulan Juni, Juli kakara 2 jam kacokotna ngalahirkeun. Urang ulah suudzon. Wah, kakara ge 6 bulan geuning geus ngalahirkeun. Wah, ulah kitu da aya anu reuneun 6 bulan leuwih 2 jam. 2 jam we nyebut nanya di dieu mah bahasana 2 kedeung. Tah 2 kedeung teh waktu jima jeung waktu adus. Mun jima 1 menit adus 1 menit berarti leuwihna teh 2 menit nya. Tah berarti lamun aya ti saprak kawin reuneuh kakara 6 bulan leuwih saeutik geus ngalahirkeun, urang ulah suudzon da aya anu hamil 6 bulan. Mantak dina ibarat, ari ibarat teh referensi anu tiasa naon diangge pegangan. Lamun teh mah aya istri jeung pameget zina, berarti zina teh ngalakukeun nu kitu memeh nikah. Tuluy kawin sabada 6 bulan leuwih 2 kedeung, leuwih 2 jam lah anggap ngalahirkeun, maka eta budak nganasab ka bapana. Wihan deui. Bahasana teh laukana hamilan minazina, wak sundakeun we. Lamun teh mah aya anu kikituan memeh kawin, ngartos kikituannya. Kikituan memeh kawin tuluy dikawinkeun atawa hayangeun sorangan kawinna teh nya. Ari dikawinkeun mah ku bapana, ari kawin sorangan mah ku sorangan.
Ya maksudna mah anger we diwalian ya. Heg kakara genep bulan leuwih saeutik geus borojol. Urang sebagai publik, ari publik teh masyarakat anu henteu nyaksian kikituanana, wah kakara genep bulan leuwih sapoe geus ngalahirkeun, pasti ieu ladang hasil memeh kawin. Tah teu tiasa kitu nya, sanajan dina buktina kitu, tapi urang sebagai publik teh lain dirina kudu ngahukuman yen eta budak teh nganasab ka bapana. Komo ari kakara naon ari geus 7 bulan mah geus 7 bulan lahir yo heg budakna teh awewe dikawinkeun ku bapana, wah teu meunang cenah dan teu nganasab ka bapana. Tah keur urang teh keur saha keur nu umum urang mah kudu ngahukuman yen eta budak teh nganasab ka bapana. Lamun teh mah ti saprak kawin dugi ka ngalahirkeun geus leuwih tina 6 bulan, leuwih sajam atawa leuwih 2 jam. Anapun dina buktina ceuk bapana teh rumasa urang mah da harita teh memeh kawin teh kikituan jeung geus di tes geus dicek geus ayaan bahkan geus 2 bulan geus 3 bulan ya. Ngan batur we teu apaleun. Anapun eta mah urusan manehanana ya. Berarti nu doraka teh saha lamun teu ngaku teh manehanana. Keur manehanana mah wajib sumpah lian kieu atunya, maksudna mah pas rek dikawinkeun teh ari publik mah eta bapana teh anu ngawalianana teh tapi manehna rumasa teh kenging ku abdi da ieu mah teu nganasab ka abdi mangga we ngangewali hakim eta nu jujur kitu nya. Ngan lamun gengsi mah mung kajen teh ku urang we sanajan urang apal eta teh hamilna memeh kawin. Ngan lamun teh mah dilahirkeunana sabada 6 bulan leuwih ka ditu mah keur publik hukuman eta teh nganasab ka bapana. Kumaha lamun lahirna teh kakara 5 bulan satengah? Eta mah geus jelas teu nganasab ka bapana. Nganasabna ka indungna. Berarti lamun teh mah budakna awewe heg kawin diwalianana ku wali hakim. Titik. Wa aktsaruhu zamanan arba'u sinina. Panglilana waktu hamil menurut penelitian ulama baheula nyaeta arbaun teh 4 sinina tahun 4 tahun. Aya di urang anu reuneuh 4 tahun kakara ngalahirkeun teu aya nya. Ulama-ulama baheula aya anu dugi ka 4 tahun. Dol 4 tahun eta naon ngagegendel nya kabayang capek salakina gitu eta nyiramna 4 tahun. Salila 4 tahun hayang martabak. Ngan wa golibuhu tis'atu ashurin ari nu galibna mah 8 bulan. Eta oge nu sok dianggep patokan ku urang. Hamil teh rata-rata 8 bulan. Bahkan urang mah sok ditamahan lamun kurang ti 8 bulan mah sok boa-boa. Padahal mah teh kenging kitu nya. Ari masih keneh langkung ti 6 bulan mada tadi aya pangsa alitna zaman hamil teh 6 bulan langkung 2 kedeung ya. 2 kedeung teh 2 sakedeung, teu sakedeung gitu tah 2 kedeung 2 jam lah dililakna. Catos teh salah setengah 8 manawi aya pertarosan tinu nembe didugikeun kapayuna tos benten perkawis wayah rumu bil haidi pamiti aya wang atosan cekap wang simpulkeun heula atuh pangsa kedapna zaman hente sabaraha jam 24 jam galibna sabaraha poe
genep tawa 7 poe. Pangseueurna sabaraha poe? 15 poe. 15 peuting pamidina sapinah mah aya bahasa bilayaliha nya poe nya jeung peutingna. Ari batasan suci pang naon antara dua head nya pangsaalitna teh sabaraha poe? 15 poe. Ngan pangseueurna mah teu aya batasanana atau lain ge antara dua head nya ari teu aya batasanana mah berarti pangseueurna lamun antara dua head mah 28 poe nya da sabulan teh 30 poe. Lamun antara dua head pangseueurna berarti 30 poe dicandak 24 jam alias sapoe sesana 28 poe ya. Ngan lamun teh mah pangseueurna zaman suci sanes antara dua head eta mah teu aya batasanana. Salajengna pangsaalidna istri lain pangsaalidna atuh batasan head istri bisa disebut head teh lamun umurna 8 tahun atanapi maksimalna 8 tahun dikurangi 15 poe atawa 16 poe dina dituna bisi kaliru ngitungna nya bulan komariahna masih keneh tiasa direkan head. Aduh lamun kurang ti eta gambaran kakara 8 tahun komo 7 tahun can dihukuman head saur dina kitab ieu mah. Salajengna terakhir pangsaalidna zaman hamil waktu reuneuh teh sabaraha bulan? 6 bulan leuwih 2 kedeung nya 2 jam mangga nya. Berarti jimana sajam adusna sajam. Nah lamun jima samenit adus samenit berarti leuwih 2 menit. Inti nama 6 bulan leuwih. Tah eta tos naon tos sampurna teu kenging suudzon. Pangseueurna panglamina zaman hamil sabaraha tahun? 4 tahun. Ngan ari nu galibna mah sabaraha bulan? 8 bulan. Titik. Wa yahrumu bil haidi. Cekal. Hadirin rahimakumullah. Sakitu anu tiasa didugikeun mudah-mudahan ageng manfaatna oge ngajantenkeun ilmu anu manfaat kangge urang sadayana anu leresna ti Gusti Allah anu lepatna mah murni kalepatan disimpuri hapunten tina sadaya kalepatan oge kakiranganana ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.